Ieu carita salaki pamajikan hayang boga budak. Nah, hiji poe salaki pamajikan ieu indit ka dukun. Salah nanti bet indit ka dukun, halin ka dokter. Tapi dah maklum ieu mah carita dongeng. Indit ka dukun. Konsul. Mah cenah. Cek salakina teh. Abi teh cenah ieu teh hayong boga budak cenah. Tapi tuh jadi wae hese cek dukuna teh sabaraha tahun didinya cenah rumah tangga kawin tuh nemeh 5 tahun cenah abi teh minang teuing nya cenah numpakna cenah nya numpak anu atuh cenah atuh tiap wengi abi mah cenah. Nah salah atuh itu tumpakan ulah unggal peuting cobaan cenah ayeuna mah lamun arek numpak cenah akang poe atau maleman anu mimitina huruf S dina saminggu teh cukup 3 kali. Ingat, poe atau maleman anu mimitina hurufna S 3 kali saminggu teh. Oh gitu cenah cek salakina teh nya atuh cenah da balik we geus kitu mah saminggu 2 minggu gitu tah hiji peuting meureunnan si salakina teh teu kuat meureunnan hayang numpak taeun saya pamajikan teh kersare. Nah numpak we salakina teh nepikeun ka si pamajikanna teh nyaring semu bari tunuh teh Pak ieu malam naon Pak ieu malam Sumat atuh ditejeh eta pamajikanana palebah curugna eta memburi albun celik salakina bari nyebut aduh Sumat kelepek pingsan.